Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui naraskeun jejer carios nyaeta si Bundung Jogo Tutugan anu diguar ku Mang Ode. Aku nu teu acan subscribe-na mangga di-subscribe heula supados kalajengan ieu dongeng langkung semangat deui. Terus supados teu nyangkolong meuli kana wartos mangga urang kawitan derah. Karaya prung. Geus kitu mah blas bus arasup ka jero imah sedang Andi jeung si Medi mah kapipir nun heula sulung. Geus kitu mah bus baya asup terus dariuk dina samak. Si Medi mah terus ka dapur rek naeur sari hideng ku kituna mah teu kudu dititah deui. Ayeuna suangsa teh umbara di bawahan Garut, cek Aki Musani bari melong ka Pak Majid. Lumohon Pak Guru salarasna mah dicicapar tonggoheun nang kapait ngiring ka ieu ka abahna Jangjana teh mah Pak Majid bari ngareret ka Wijana. Jeung bojo di ditu teh. Salarasna mah pun bojo sareng pun anak teh tos lami ngantunkeun harita abdi teh tos nepangan ka panggilingan Pak Guru, ka panglinggihan Pak Guru, tapi tos teu aya. Naroskeun oge teu aya unu-uning atuh teras we abdi teh wangsul deui ka Cibalieur. Innalillahi udan bojo iwangsa teh tos teu sadidunya nya. Aki Musani saterusna kumat kamit babacaan ngadoakeun anu geus aya di alam kalanggeungan. Atuh nu sajena jarempling bari dina hatena ngaaminkeun geus komo Pak Majid mah bari tungkul teh dibarengan ku ngecelakeun si mata. Kasuat-suat deui lustras kana lalakon zaman katukang anu geus jauh tinggalin. Ukur ngendat dina hate anu moal bisa leungit. Kuya teh harita terus lunta di paguron wangsa indit yang sakadarek ngaikhtiaran takdir anu baris tumiba kana awak, tapi sagalana geus aya titis tulis nanti ajalina ikhtiar kaula ngan ukur semetalekah dan nimbulkeun hasil itu tah. Aki Musani sanggeus ngadoa nuruskeun deui caritana sorana beuki jero gambaran hate anu dilimpudan ku kasedihan sanajan bener kajadian geus jauh kaliwat ku mangsa, tapi ari kok kakoreh deui mah teu wudu matak nyiar kana hate nu nya matak seseitan keneh tina perkawis naon Pak Guru. Aya we kiajeun beun sarua nya ki uka oge harita teh deudeupeun. Sumuhun Pak Guru. Kapungkur teh abdi ka Pak Guru, namun kasampak Pak Guru teh tos teu nyondong. Teras we abdi teh milarian. Lumayan saya kuring teh ngadoreksakeun ka sararea nya. Ampura kiuka kiwangsa ampura kuring cek Aki Musani bari rutet kaduanana. Sami-sami Pak Guru. Dupi putra di mana ayeuna teh Pak Guru? Pak Majid saterusna nanyakeun anakna Aki Musani. Nya ieu pisan sababna teh kiwangsa manehna teh ini tanpa pamit lunta tanpa bebeja. Kula lunta ninggalkeun padepokan teh sejak maluruh nu jadi anak, tapi nya kitu takdir tinu makawasa. Kula teh teu kudu papisah jeung nu jadi anak lebeng teu kapanggih raratanana.
tapi geus we eta mah wangsa kiuka teu kudu digugat anggulan mah ayeuna mah urang puji syukur we ka Nu Maha Kawasa yen ayeuna teh urang teh bisa patepung lawung pamprok jonghok sarta pada aya dina kesehatan cek Aki Musani bari melong kanu duaan geus kitu mah saurang oge teh deui nu wani nyabit-nyabit anakna Aki Musani bari dina hatena mah pinuh ku tanda tanya nah naon anu jadi sabab tapi kawuwuh ku rasa sono atuh dina ngobrol teh jadi uplek silih buar lalakon sewang-sewang ngan kijaan tah wijana katutuy Dharma anu ukur ngadedengikeun sedengan di mah ke di dapur mantuan si Medi anu keur kuprak-keprak nyadiakeun susu. Kira-kira panon poe geus lingsir ngulon kakara sararea amitan anepikeun pamadaka jeung pamajid mah kacida beratna tapi manehna geus janji yen rek mindeng nepungan ka Tambak Baya andi mah teu milu lantaran diandeg ku Aki Musani sina cicing heula atuh harita teh ngan ukur nganterkeun we nepi ka jangkurang bari jeung janjian rek nepungan wijana ka Cigasti atawa wijana anu nepungan andi di panenjoan pikeun bebarengan maluruh si Jakalara Katut Bahrawi kapan wijana mah boga tujuan anu mandiri nyaeta rek neangan karna ku kituna wijana jeung Widarma terus anjeurek ka Cigasti ngan pamajid we nu pulang anting ka Cigasti jeung Cicapar sakapeung rek nepungan Aki Musani ka Tambak Baya nu marulang geus naronggong jauh andi jeung Ki Janta mah baralik deui kebeneran gok teh jeung Odih nyaeta muridna Mad Tasim kapaksa nyimpang heula lantaran Ki Odih keukeuh hayang dianjangan ngan kadulur sapaguron pada guguru ka Mad Tasim sanajan kumanehna geus kanyahoan yen tingkat pangabisana aya di saluhureun Mad Tasim tapi kanyataanna andi geus kungsi ngaguru ka Mad Tasim anu pikeun Ki Odih mah andi teh geus dianggap dalar dulur petku hinis pamirsa lain lantaran ku sono-sono teuing andi ku Aki Musani teh ditahan teh tapi andi teh rek diuji kakuatan lantaran ti heula teh andi geus dilatih kakuatan jasmania secara lambat laun leungeun buntung jeung sukuna geus digembleng kekuatanna mimiti mah kitu we ukur-ukur nyere terus dipindo ku awi menang ngaraut anu saterusna mah dipindo ku haur gelempengan atawa ku tiwu kitu lakuna teh aya kana 3 bulanna nyaeta mangsa andi keur digembleng ku ilmu sejena dina dekna ayeuna dicoba tetela mata kregreg pikeun anu ngagemblengna da eta we tiwu kelempengan dengan sabeletok we parotong sedengkeun suku anu ditenggelan mah saeutik oge teu kerel-kerel atuh waktu ku dicoba ku haur atawa ku awi gombong kelempengan andi teu cecel teu bocel malah kalakah awi anu beulah ibarat awi nu rek dijieun palupuh waktu leungeun buntung anu geus ditingkatkeun kekuatanna leuwih-leuwih mata kaget anu ningali da eta we abahna dahan kai pasang anu gedena segede pingping teh nepi ka ngadorok-dok peunggas atuh Ki Janta anu harita nyaksian nepi ka ngorejat pekatingku reuwas disangkana mah tangkal kai pasang teh rek runtuh sarta taneuh anu ditincakna karasa inggeung lir ibarat aya lini luluwukan ngan saminggu andi aya di Tambak Baya poe kadalapan mah manehna indit tapi samemeh indit teh Aki Musani ngagelendut deui ku sagala pituah sarta wajangan anu kurang pentingna pikeun nyorang hirup jeung kahirupan sangkan pinanggi jeung kasalamatan sarta kabagjaan lahir batin
pangpang nama ulah ngelajur nafsu anu kadituna matak cilaka. Cek sakawa cenah nafsu teh ulah dipaehkun sabab bisa dipaehan sabab kudu dikandalikeun sabab ari nafsu teh aya 3 unsur nyaeta syahwat, godob jeung natikoh. Syahwat sifatna melencing marampis, melencing rarampas leungit ti kaera kecing koret, mentingkeun diri pribadi sarta mangsa bodona kana naon-naon kejadian aya di sakurilingeunana. Godob nyaeta taraday ngelehan sok sanajan eleh, tarangaku salah sok sanajan salah, asa aing pangna resep dipuji, kabatur resep nindas nandasa taya pisan ras-rasan rek ngalakukeun naon teh beledag we asa ngeunah cek sorangan aya nyindiran dalang ieu euy. Ari natikoh mah sifat bijaksana, daek narima nasehat atawa pituduh ti batur anu kira-kirana mawa mangfaat, daek narima ilmu tinu sejen boh pikeun diri pribadi, boh pikeun kepentingan hirup kumuh resep nyieun kahadean sarta nyaho mana bener mana salah. Tah ku ayana natikoh ieu anu ngabedakeun manusia jeung sasatoan lantaran sasatoan mah ngan ukur kaancikanku nafsu syahwat jeung godob. Kitu diantarana papatah Aki Musani ka Andi anu katarimana ku Andi mah kacida pikabungaheunana lantaran anu karasa ku manehna kanya Aki Musani teh lain ngan saukur kanya guru nu jadi murid. Kanu jadi murid tapi teu beda jeung kanya ka anak atawa incu pribadi. Ditamak baya teh nyimbang heula kaki odi di jangkurang, aduh jadi ebut ke jangkurang ya, di leres di abdi mah dinango kapungkur teh umara di jangkurang kapaksa kudu ngararab sapeting lantaran ki odi keukeuh hayang di endongan. Geus kitu we kesaning pangeran sasatna nu jadi marga lantaran manehna bisa panggih deui jeung si Jakalara sarta Baharawi. Seperti anu geus dicaritakeun di heula yen karna teh aya di Gunung Kancing. Sanggeus salila-lila aya di dinya joro-joe aya pikiran hayang marulang ka Gajah Ngamung lantaran ongko aya maksud sejena rek ngaranjah ka lebur jangkurang. Harita teh anak buahna dibagi 2 lantaran ari ngabling mah bisi matak nyurigakeun teh dituna bisi kanyahoan manten ku anu rek didatangan. Pokona mah anu kudu dijaga teh di jalana ari ngabling mah matak jadi bahan. Nya diputuskeun anu ka Gajah Ngamung mah wigena jeung limaan baturna sedengkeun karna boh Bahrawi Sudinta Katut Cumanta arinit ka jangkurang. Harita arinit mopoek puguh rek ngalakukeun gawe demit ti bongohna. Inceran mah geus aya nyaeta imahna Suwandana nu kaitung pangjugalana di jangkurang. Kabeneran datangna teh sawaktu pisan jeung Andi sarta Ki Jantra anu ngarendong di imah Ki Odi. Sedengkeun posisi Ki Odi teh aya di sisi pisan lembur anu sajona ti jalan terobosan. Puguh we barang jol oge keblingna teh kaderangieun kuno di jero imah pikeun Andi anu teu lepas tina rasa curiga mah boa-boa cenah. Kentak emang manehna keluar ana breh teh bener we. Pertela ngemang boleh horeng nuker di teteangan sanajan harita peuting geus simpe tapi ari dedeulean mah teu samar deui kacaangan ku bulan anu datangna ka peutingnakeun. Komo karna mah geus teu kapalingan lantaran dina dadana nyeplok kemar lancah maung. Kebeneran Jaka Andi kate ku aing ke di teangan. Andi ngecurilat ngahadang di jalanan. Nya kitu deui Ki Janta sarta Ki Odi cung celeng kagigireun Andi.
sanajan ditutupan oge cengur sia kaciri ceuli sia rumpung barowi ijanta bari ngakakak nyakakak puguh bokarna komo bahrowi keur mangarasa leuwas aya nu ngahadang katurugan di pisan ku tanteh hirup keneh buntung ayeuna rek naon ye rek sasoro nyawa nih bau ku si Jaka mau burung di tedunan untung kalaka hoak Jaka buktikeun heula saha nu asor saha nu unggul hade atuh ari kitu mah bari sabru teh karena ngirimkeun jurus gugur gunung dina ulin padingdang lantaran namun kapiheulaan babar ulah-ulah bakal pinasi jeung cilaka garang keneh geuning Jaka Andi ukur ngageser kuda-kudana tuh panimpuk karena ditakis ku leungeun katuhuna meme Andi narajang kilak karena ngalegot ka katuhu bari ngangsorkeun suku kencana ka hareup hiu peureup kencana diasupkeun anu satuluyna disusul ku peureup katuhuni minangka jurus kemar anu datangna patutur-tutur maksudna hayang ngarebukeun lawan sakaligus tapi sakali ieu mah Andi ngarobah kuda-kudana tuh leungeun kencana karena ditakis ku leungeun katuhu karena ngakuak bari ngajauh ka tukang lantaran leungeun katuhuna dipapak ku leungeun buntung tapi lantaran manehna geus cukup ngawasa ilmu batu karang manehna mah bisa nahan pangaruh leungeun buntung anu sakitu hebatna montong ngejat Jaka Andi nyusul tepu sakali ieu mah si Jaka teh moal sina lolos haram pikeun aing kudu ngejat ku pantar sia buntung karena bari ngagentak ngoleabkeun awakna dina gerakan pucuk awi katebak angin tuh tenggelan ujungna geus hasil ngahancap punukan tapi pikeun manehna lain deui mata kalanjung tetela Andi kuat nyanggana ngan ukur ngareundeup saeutik sarta leungeun buntungna ngahiuk neangan sasaran tapi hanya teu keuna sasaran lantaran karena kacida tapisna ngagunakeun gerakan pucuk awi katebak angin anu ayeuna geus leuwih hebat lantaran geus disampurnakeun salila cicing di Gunung Kancing coba ragap awak aing Andi cekarna bari ngoleabkeun badana kagigireun Andi sarta hiu tenggelan ujungana rek dipake ngahancap punuk deui cukup sakali Jaka Andi ngagentak kawangun gerakan jukut riut anu pikeun karena mah geus mata kalanjung deui lantaran tetelah punuk Andi anu geus nyampeuk teh hese rek dihancap montong kalaka joget Jaka ceuk Andi bari nejehkeun sukuna dina jurus walang sungsang teumis deui kekemplong karena teu bisa diselametkeun anu balu karena daek teh daek manehna kudu ngajongkeng tapi bener karena mebogaan daya tahan anu kacida hebatna manehna ngagentak kudang tapi sanajan kitu ari pangaruhna panejehan teh lumayan mata seueur cacak lamun lain ninggang karena manehna tangtu pada badana geus tutung lantaran panejehan teh lain samanea jurus walang sungsang anu geus dieusi ku ajian Semu Gunting disejen pihaknya teh Jumanta anu keur patetunggalan jeung Ki Odi harita geus ting hariuk ngagunakeun bedogna tapi tetela pangabisana Jumanta aya di sahanapeun lawana da eta we lamun manehna terikat mundur geus tangtu bakal kacolongan nyawana gerakan bedog Ki Odi dina jurus turi wajid panglalar timantasim anu jadi guruna najan teu pasti sakitu mah hebatna digunakeun ku Ki Odi tapi teu marapna Ki Jumanta kacida mata kripuhna nepi ka sababaraha kali ngalaman ti babalanting ngejat pikeun nyingkahan panarajang lawana Ijandra anu keur sangareupan ku Barowi jeung Sudinta sanajan bener manehna dihurup kuduaan tapi saeutik oge teu pisan ngrasa seber malah dina narajang teh Barowi teu beda jeung Bagong Bayangan manehna ngarasa gemes kacida geus mah aya
pasal samemehna katurug tadi disabit-sabit celi rawingna. Tapi Ki Janta anu gerakan geus mantap sarta hatena geus pati pebeakan dina tarungna kurang-kurang cingceung mah nu jadi lawan ge mah henteu atuh duanana pasti bakal kaleunyitan sirah dihakan ku bedogna Ki Jatra. Bolehlah bedog anu kasorot sinar bulan matak seber hatena pikeun anu borangan mah. Hiu bedog Barawi ukur karasa angina tapi ku Ki Janta geus bisa kajudi ti mana joalna kolebat deui bedog Sudinta nyuruntul ti hareup rek ngahanca sirah Ki Janta teu sanggup teu gugup ngagentak nyerong enca di barangan sukuna katuhu nyang serod ka hareup saolah rek ngadedetkeun Barawi. Seolah rek ngadeukeutan Barawi anu ti katuhueun Sudinta. Hiu bedogna disabetkeun ka katuhu di barangan suku katuhu ngajengkat sanaja sajalan jeung gerakan bedogna tang dua bedog geus hasil ditakis geus kitu kulawit teh bedog Ki Janta disabetkeun ka kenca di barangan gerakan suku kenca. Ki Janta sakali ieu mah ngagunakeun gerakan cacar bolang meunang mulungan ti Andi anu teu merapna ka Barawi jeung Sudinta lain deui kagetna lantaran jelas beteungna rek disabet dibeset ku kituna ngagentak duanana ngajaul ka tukang. Mun Barawi mah salamet lantaran kaburu ngejat Sudinta anu gerakanna leuir teuing mah manehna teu burung kulit beteungna katoel ku congo bedog. Sanajan teu nepi ka budal badil eusi beteungna tapi kulit beteungna tetep katuri. Sudinta ngagoak bari peureum sarta nungupan beteungna ngarasa hariwang sok sieun nya eusi beteungna ngaburusut. Karena nu geus ayeuna tanang deui geus tatalangke sebrut deui narajang dina jurus badak Cihea tapi kalawan sakilat ngawangun gerakan jogot riut plos badak nubruk angin sarta culana oge puspos teu keuna kana sasaran. Hiu tenggelan kedet Andi dina ulin madi rek hancak punduk lawan tapi karena rikat ngagilek balina ke leungeun des dua kekuatan bentrok. Hiu leungeun buntung nyuruntul rek notok dada karena ngagedak ngenca bari narik di sukun kencana ka tukang des leungeun buntung dihancak ku tenggelan Andi sajoreat mulihkeun badana bari ngangsodkeun suku katuna ka hareup nyebrut ansupkeun tonyokan leungeun katuhuna tapi karena rikat ngalapkeun badana dina gerakan Sero Yusuf atuh ngajorelat kagigireun Andi mah nejehkeun sukuna tapi Andi rikat ngawangun gerakan malang putung mangka anu dihantemna teh leungeun buntungna anu teu mis deui ngabeletak kana mumuncangan karena anu teu marapna karena manehna nepi ka ngagoak nahan ka nyeri tapi nya eta lantaran karena miboga jian batu karang manehna ukur engke-engkean hayoh gerak ketrukeun kabeh pangabisa teh jaka Andi ngajega deui terus narajang hayang nyaho kumaha katakna heula nu jadi waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.